Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ini tuh. Burung. Itea. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya mojang dijaga anu garaga akan teteh nu saroleh ma bapak anu waluya ini aki anu jalembar rezeki palanjang yuswa. Ternyata ieu teh salah sawios rohangan ruangan tempat ical galih sanes kantem kamonesan. Mooi tea maksudna naon nya? Mooi tea. Kanca mitra sadaya masih di ngawas, mun ngawas, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Sampurasun. Alah, sia. Cobi biasanya sok awe nu garelis udah lewat kitu. Modus. Assalamualaikum, Neng. Damang. Alhamdulillah. Neng ari ieu ke tempat naonnya? Tempat teh bahasa Inggris. Oh, nggo bahasa Inggris. Jadi ngawasan naon teh? Moiti. Moiti kan saya mitra sadaya catet moiti eta teh bahasa Inggris. Ngeteh ku maksudna ngeteh, ngagaleuh teh atau napi teteh? Ngagaleuh teh. Di dieu. Oh, ganca mitra sadaya ternyata ieu teh tempat ngeteh. Lain yang teteh-teteh, udah teteh sae, halis teteh sae. Dan aya istilah babasan suku kapungkur nyuk curug leuwih malar cai mudag seuneu malar damar. Pernah ngopi? Pernah ngadangu? Pernah. Bisaan pernah neme nya atuh neme emang upami hartosna kenapa? Kira terang. Kunaon? Bahasa Sunda rumah ada sesuatu. Rada sesak. Cobi pangnyaurangkeun anu gaduh ide ngadamel si Moy. Hoyong pas. Mangga. Halimpunya sorana atasan sakedap cenah. Anjaka. Semoga opat. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Uy. Sampurasun. Rampes Luar biasa. Ternyata iya si ganteng kalem pamit telepat namanya teh Dasre. apa sih? Nami aslinya ieu teh Dasep Badrussalam. Jigana Dasep teh pendek tina Dakaset. Dakaset. Badrussalam Badru lamun dimasdarkeun apami bahasa Arab jadi badar maksudna teh. Jadi badar mah perang hebatnya. Salam teh salamet. Jadi Dakaset ieu mah jelema teh salamet tina perang badar. Eta mah dikira-kira cek bahasa Sunda mah bahasa kirata. Dikira-kira sugan we nyatakeun we teu eta jadi dosa. Nya teh kumaha eta teh duduk persoalan duduk perkara sampai ka aya istilah festivalnya teh. Ari nyandet sebenarnya tina bahasa nyandetkeun, nepungkeun. Istilahnya kolot baheula dina taraga meureun nyebarkeun agama Islam. Sahijina ku budaya pendekatanna nyaeta. Ku bahasa budaya oge. Bahasa budaya. Nah, nyandet identik jeung nginum teh. Jadi anu deket, anu jauh jadi deket, anu deket lebih deket deui. Anu jauh jadi deket, anu deket lebih raket. Cak urang tuna heula babasan masalah nyanyi festival urang ngomongkeun si Moy teh. Si Moy teh teh kumaha? Tetep pernah di channelna ngawas. Ngawangkong ngabas wartos nu atos. Kalau kami terus sadaya Moy ti kusruk. Moy ti hus kunaon make moy ti hus. Geus atuh tempat teh.
Nah, halus namanya kan. Iya. Kan tadi bahasanya universal. Oh, universal. Kan rada kekinian saya kan ari milenial mah. Iya. Gitu. Yang tetap terlepas tina kearifan lokal nyandet tetap ketika ketikanya nasa waktu-waktu datang ke tempat orang nyandet di Moiti Costa gitu lah. Di Moiti. Moiti teh jadi memang tempat Ngeteh. teh. Ari harti moy nya elok endahnya bahasa tadi bahasa Ararenggis sebenarnya. Namun disundahkeun mah elok geulis Gelis sampronik endah kabina-bina Nah, nya. eta titang kecap moy Garut baheulana. Oh. Datangna Ratu Wilhelmina carecapin ku sabab moy Garut cek anjeunna mah kitu. Wah, sejarahnya nya budak ora oge. Ayeuna waktosna urang kecrek. Cik, apaleun teu. Sok aya babasan sebuka pungkur anu dina kieu. Nyuk ceruk leuwih malar cai. Mudag seuneu malar damar. Nyuk ceruk leuwih malar cai, mudag seuneu malar damar. Ta eta babasan sebuka pungkur. Kira-kira naon? Milenial mah cerdas. Bro, kadinya. Leuwih apa? Apa? Tempat Cai. Ari damar. Damar tempat seuneu. Oh, maksudnya kampung lah. Kira-kira kumaha gimana? Nah, jadi mudag masa kahareup nya ya urang teh boga cita-cita. Cek bahasa enak kudu visioner Kudu sedangkan visioner. naon teh mudag cai cai teh sumber kahirupan. Kehidupan. Mudag leuwih teh sumber nyokot Cai. sumber kehidupan cai. Nah, lamun seuneu nya keun nyaangan gitu. Nyaangan tadi teh mudag seuneu malar damar gitu. Kenyaangan eta sebenarnya mah jadinya kudu visioner. Yen urang teh kudu aya sumber kehidupan ditambah kudu nyaangan. Oke. Kapa pada sesama Kanjeng terasa daya eta pamendakang dasar. Jadi babasan nyuk ceruk leuwih malar cai terus mudag seuneu malar damar dina bahasa Lempeng mah eta babasan mangkat kieu. Jadi eta teh mudag-mudag pituduh jauh, mudag-mudag kanyawa anu angga, teu percaya kana kemampuan seorang. Eta teh. Kapan sok aya kieu ilmu ajug. Ilmu ajug teh aya kana kabatur nyangan kana dina sorangan. Tah ieu ge masih aya patulah pahali kananya. Jadi letterna babasan ieu nunjukkeun yen jauh di jugjug anggang di teh udah pituduh batu. Teu percaya diri karena kemampuan seorang. Nah, di antaranya nuhun Kang Gasep, nuhun pisan Kanca Mitra Sadaya can urang tunda di hanjuang siang urang teu dihandeuleun sieum parantinya patminda ninggalkeun babasan sebuah pukul carita kolot urang baheula diguar deui dina episode anu salanjutna dina konten video anu bari stroke. Semangat digantun pangopinan rasul pangampura mata kada di aya basa kirang mama kirang nada kirang mata kirang titik kirang gunung yoga hapunten anu kasih cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.